sesuatu yang baik harus diawali dengan yang baik agar hasilnya baik. Tah gitu. Lamun salaki keur di sawah, istri anu solehah mengamparkan sajadah. Lamun salaki bekerja, istri berdoa. Mun salaki dagang, pamajikan duha. Mun salaki usaha, pamajikan usoli. Bersinergi antara suami dan istri dalam rangka menggapai ridho ilahi. Eta genahna rumah tangga mah eta. Ulah ieu mah salaki jadi pejuang rupiah. Manehna kalakah sumpah nasabah. Rungkad atuh rumah tangga itu. Billah. Paya ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nuku pribados dipihormat keluarga besar Bapak Asep Suhendi miwah Ibu Ernawati, urang sami-sami doakeun murang kalihna sing janten, murang kalih anu salehah, murang kalih anu saleh, murang kalih anu sabik, artinya anak lebih mulia dari kedua orang tua. Nuku pribados dipihormat Pangresa Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Syarif Hidayatullah, oge sahabat abdi Bapak Kuwu Gunung Larang, Pangresa Bapak Nono Suparno, hadirin anuku pribados dipihormat abdi dijajabku sahabat abdi Pak Haji Nurdin sinareng Pak Haji Wawan ti Cikijing nedapi doa ti sadayana muga-mugi sahabat-sahabat abdi dipaoskeun yuswana, diberkahkeun rizkina, dipanjangkeun umurna. Ini nge-live kan Pak Kang? Udah. Oh, jangan di YouTube-in, udah. Urang ngaos sekedap. Pertama, materi yang saya sampaikan tentang anak. Margi acarana hitan. Anak satu adalah amanah. Amanah anu kedah dipertanggungjawabkeun sanes sungkul esi pejit bungkus kulit, tapi yang paling utami etika, budi pekerti, akhlakul karimah nyaeta akhlak anu mulia. Sabab abdi pupus, bapak pupus, sadayana meninggal, terputus seluruh amal, illa aibil mana istisna kecuali nu baris ngocor ka urang sanajan urang tos berbaring di alam barja, walaupun kita sudah berbaring di kubur, salah satunya adalah doa anak yang soleh dan solehah. Itulah penting ngagaduhan murang kalih anu soleh anu salehah nu baris menerangi kita di alam kubur, yang terus menerus mengalir pahalanya kepada kita sebagai orang tua walaupun telah tiada, di antawisna doa murang kalih anu soleh tur soleha. Bukan doa anak yang kaya, bukan doa anak yang pinter, beunghar, pinter, kasep, gelis, keur naon lamun teu soleh
teu solehah mah. Hadisnya sudah jelas, doa anak yang soleh, doa anak yang solehah nu baris memberikan pertolongan kepada kedua orang tua. Kumaha atuh carana hayang boga budak soleh jeung soleha? Tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak semudah apa yang saya sampaikan. Kudu dibimbing ku wahyu, tidak berdasarkan ro'yu. Kudu make ilmu, ulah ku nafsu. Hiji ya. Urang judulan we atuh da ngaji ayeuna teh judulna budak. Judulna naon? Budak. Ari budak teh singkatan. B-na bereun, U-na uruseun, D-na didikeun, A-na anterkeun, K-na hitan, tos dewasa kawinkeun. B-na bere. Ieu murang kali supados soleh sareng soleha berikan makanan halalang toiba. Hiji lamun hayang boga budak soleh tur soleha, kandungan rizki yang diberikan halal. Halal. Jangan berharap anak soleh, jangan berharap anak soleha lamun dibere di paraban tina barang haram, termasuk tina riba. Transaksi ribawi apapun namanya haram. Budak dibere jajan tina bank emok error. Pasti we eta mah moal bener ka hareupna ge. Kadituna teh ngadepo, masang slot. Iya, karena kenapa? Karena haram. Sakali deui naukidan bade ngemutan budak teh bena bereun nu kumaha nu halal. Keun bae urang kuli macul kulit tanur, keun bae urang dagang, keun bae urang damel. Ya Allah, saya dagang, abdi teh tani, tapi tidak membuat saya kaya. Ngapa-apa tidak membuat Anda tidak terkenal, tidak membuat Anda populer, tidak membuat Anda kaya luar biasa. Teu naon. No penting mah halal, budak soleh, budak soleha, hati mutmainah, keluarga sakinah, itulah keutamaannya. Mau apa jadi pengusaha besar? Mau apa duitnya banyak kalau anaknya kena narkoba, anaknya jadi geng motor, anaknya terjerumus ke dalam kenakalan remaja. Mata ke halal. Urang enteng ya. Kedah jadi ibroh, kedah jadi ilmu, kedah cana hikmahnya. Selenting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercaya. Eta kolot baheula mah tani tepati lega tani. Sawah nage pamere warisan timitoha. Boga milik boga rizki budak masantren di Sunanul Huda, budak masantren di Manon Jaya, budak masantren di Latansa, budak masantren di Yaspida, budak masantren di Samsul Ulum. Karena kandungan rizkinya halal, bapak na tukang tani eta budak apal imriti, apal kailani, juara MTQ musabakoh tilawatil Quran, juara musabakoh qiraatil kutub, lomba baca kitab kuning kahiji. Nah bapak tukang tani budak jadi kiai, kandungan rizkinya halal. Tingali anu rariweuh ayeuna di alam dunya pan maca dina media sosial, anu duitna meunang korupsi, anu duitna meunang makaf biaya, anu duitna mengambil hak orang lain. Budak teh berususan jeung hukum geus moal aya katenangan kanyamanan, saldo tabungan tidak menjamin orang bahagia. Eta kudu nu halal. Istri anu salehah mah dipasihan
resiko dapur teh jugjug atau di mana ieu duitna pan kitu harta mah dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Tidak akan bergeser anak cucu Nabi Adam sebelum ditanya tentang satu umurnya, dua anggota badannya, tiga ilmunya, empat hartanya menang di mana jeung dikamanakeun. Eta budak teh kudu dibere nu halal. Matak budakna teh baheula mah saleh, salehah, lain bohong. Batur imah make parabola ieu para seuneng lun. Batur imah minimalis manehna bilikinis. Tapi kan hirupna teh romantis, tidak ada anarkis. Dia tidak punya tempat untuk bersandar, tidak pernah mengeluh karena masih ada lantai untuk bersujud. Bersujudlah semua akan terwujud. Jangan menunggu terwujud untuk bersujud. Kolot baheula dagang kalemur batur ngangkleng ditanggung, dagang kurupuk anak jadi bidan, dagang sapu, dagang sampe, dagang tuangan kalemur, dagang coet, dagang mutu, dagang boboko jeung asupan, anak jadi dokter kandungan. Nah, karena halal. Dalam kitab Al-Azkar salah satu faktor penyebab doa tidak dikabul makanan haram. Eta we. Hati-hati dengan makanan haram. Kudu ditanya ieu ti mana acis teh bapa. Sok sieun menang tina ngadu hayam. Gitu, ulah sareuri da pan kataringali geus nu sok ngadu hayam mah jadi kumahanya beungeutna teh ciga jawer hayam. Ya duit teh di mana bisi menang nyokot hak batur. Istri anu salehah mah di mana di pasian resiko dapur teh ada sifat ihtiyat, ada kehati-hatian, teu langsung bunga ku gedena. Da ari masalah harta mah hapunten lain jumlah barokah. Mau apa Pak kubu jumlahnya banyak tapi kalau jadi musibah sedikit Abah Haji mencukupi kan lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Saeutik tapi bisa ngadeketkeun diri ka Allah ta eta harta barokah. Loba mobil mewah, imah alus tapi teu ngadeketkeun diri ka Allah eta mah lain nikmat tapi eta mah musibah. Itu. Matak pakuwu hampura ye biar kita mah ke kantor desa ya jalan kaki yang penting mendapat ridho ilahi daripada ke kantor naik mercy tapi hasil korupsi. Da moal walagrinya ditewak ku kejaksaan gara-gara ngadaang raskin teu dibagikeun riweuh gitu mah moal aya ketenangan. Halal. Saya mah sangat suka kepada pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal lelah. Isu kasawah asar ngalalahan eta keringat anu bercucurannya dina awak urang teh bakal jadi saksi dina poe kiamat yen ieu salaki teh ngabelaan anak pamajikan si bejit bungkus kulit lahir jeung batina tina kandungan rezeki nu halal sehingga sesuatu yang tadinya mustahil jadi mustajab karena halal. Hati-hati tak. Sesuatu yang mustahil bisa jadi mustajab doana kandungan rizkina halal. Tapi kalau Anda makanan yang haram hampura lain Allah nu teu nguping kana doa, lain doa anu dipasian ti para guru anu salah tapi introspeksi diri, muhasabah diri di mana eta rizki asalna. Bisi tina nyokot hak batur, warisan teu dibagikeun. Dengekeun tanu ngawak warisan. Bagikeun buru-buru. Pasok aya nu kitunya. Inung maot, bapa maot, kebon hayo di kebonan, boga bagi tara. Licik. Jeung anu jahaten teh lain anakna minantuna bedegong teh minantuna. Padahal minantuna mah teu boga hak waris ngaranna ge minantunya. Aya wae cenah kitu ce. Bating salaki ece teh. Oh, nu halal gitu. Urang mah lebih baik mengalah untuk menang gitu.
Ya nggak apa-apalah. Karena dunia ini singkat kok. Apa sih yang diperebutkan? Kamu tanya. Kendaraan Anda mewah, tetap kendaraan terakhir yang kita pakai katilnya. Nggak ada orang yang kaya, aduh ya mah beunghar ya karena beko di makam kena ge. Tak imam mau cenah karunya budak ngora urang kana RE-king we. Tak imam emak-emak cenah urang anterkeun we kana ojek pangkalan. Semua orang meninggal katil, bener? Eueuh sen-senan di katil mah. Sugan ceuk mangi teh eureun heula di rest area teu bisa. Kedah langsung ieu mah OTW makam. Makanya apa sih? Da moal nulungan harta nu sakitu loba ge, tetep nu bakal nulungan mah doa anak nu ari anak hayang soleh, ari anak hayang solehah, ari parab tina Bang Emok. Moal bener atuh mah ngrungkad nu kitu mah rungkad. Dengekeun sanu sok hinjeun ka Bang Emok. Ulah dipakai nyeri dah ya mengaji nya jangan ulah dipakai benduk kudu dijadikan ilmu ulah nah cenah ajengan budak teh hese dititah salat nah cenah ajengan budak teh hese dititah ngaji nah budak teh teu berbakti kedua orang tua bela jeung kolot baheula tuh dah salah dina resikona ari kolot baheula mah hasil tina tangan sendiri model nyeun raginang nyen basreng, kutu mayang, kue ali, opak, gula, peut, pinang, karya sendiri. Eta anu dipikir cinta ku Rasul teh, Maisah mencari harta halal dengan tangannya sendiri. Nyen tiung, nyen calana, cinos, training, Levi's, naon we halal, tak eta. Pan pedagang yang jujur mah akan masuk surga bersama Rasul. Luar biasa itu, luar biasa. Sok usaha we dibarengan jeung usoli, dagang dibarengan jeung duha, bekerja dibarengan jeung berdoa, ka sawah ulah poho ngamparkeun sajadah. Jadi bersinergi hidup teh. Da atuh lamun jelema ayeuna mikiran bati we bati rieuh sia hirup stres lain bohong sia. Ngabejaan we hayo. Untung jantung deg-degan saya mah rugi depresi gitu ada kehidupan teh ketenangan gitu karena memang yang ditargetkan hanya materi. Mungkin malam ini mohon maaf Allah memberikan rizki kepada kita bukan dalam bentuk materi Pak Haji, bukan Pak Ustadz, Kiai, Ajengan, Mu'alim. Hari ini saya biasa-biasa. Saya tidak diberikan rezeki dalam bentuk materi, ya, tapi Allah berikan rezeki dalam bentuk yang lain. Apa? Anak soleha, khotam Quran, anak soleh daik berjamaah, rumah tangga sakinah mawaddah warohmah, awak sehat, pikiran tenang. Rizki itu lebih utama, kesehatan, ketenangan, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jangan berharap rizki dalam bentuk materi, uang banyak. Rizki itu maknanya luas Pak. Pakku mohon maaf, semua orang tidak punya gaji, betul. Tapi semua orang punya rizki kok. Dan TKB boga gajinya. Tapi rizki mah boga, tukang son pan rizki menang nyewa ayeuna tuh. Barahaeun pan sapoting. Awas tah dipakai benar, ulah dipakai ngadepo. Itu. Jadi orang berpikirnya, wah hari ini gagal, wah hari ini tidak dapat duit, wah hari ini tidak dapat dalam bentuk materi. Jadi seolah-olah sempit. Tenang hati, anak berbakti, si istri soleha, mengerti tentang kekurangan dan kelebihan suami. Demi Allah itu mah lebih daripada dolar real. Tenang teh. Duit loba, saldo loba, mobil pabalatak, rumah tangga guludug, unggal pangih, dordar we hayo. Nyamanan. Ini jauh-jauhan disangka nyanung. Ayo we salah kita kemana-mana teh atuh pasangan CCTV kayaknya salah kita karek ini kudu video call geus di mana geus di mana
sanajan duit na loba teu merdeka sia hirup kitu mah. Ieu mah karek keluar saeutik mana? Video call. Naon rumah tangga kitu, rumah tangga guluduk teh mah. Urang mah init isuk balik asar gitu di telepon da teu butuheun bating dilapurkeun. Makanya na bere nuha halal. Anak-anak makanan yang halal ya. Nah, makanan yang katakan tidak sama narkoba, betul? Narkoba no, narkoba bala-bala halal. Alkohol, teh botol, arak, teh kotak, tawuran, ta'aruf, intisari no, intisari, adem sari, jablay, janda. Aki-aki yes, sebal serius bau bako ge yes. Na teu isin ku incu. Jablay no, janda yes. Hari nu ngomong lagi geus ompong nih. Halal. Lanjutkan ayatnya. Kalau kita ingin anak soleh dan soleha, bete bereun nu halal. Lanjutkan halalan toiba. Toib dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Fi Dilalil Quran, dalam tafsir Jalalain, dalam tafsir Ibnu Katsir, ahli tafsir menjelaskan bil makna bergizi. Lain baik, karena baik belum tentu bergizi. Ari bergizi mah pasti baik tuh. Mata kudu daek ngaji teh. Dari yang tidak tahu jadi tahu, dari yang tidak paham jadi paham, yang lupa jadi ingat, gitunya ngaji teh tah. Nu bergizi. Apa makanan yang bergizi? Kita kaji. Makanan-makanan yang sering dimakan oleh nabi-nabi Allah, buah-buahan. Pertama buah tin. Watini wa zaitun, demi buah tin dan zaitun. Jadi mohon maaf, anak itu usia 0 sampai 5 tahun DHA, DNA, otak kiri otak kanannya disuplai dengan makanan yang bergizi. Dalam kitab Asy-Syifa karya Imam Ibnu Sina menjelaskan akan berpengaruh makanan kepada pola pikir. Hei, perbanyak makan buah ya. Barudak karena seblak sih mah. Geus pan eta teh pecin. Perasanya pecin. Pan pecin teh Pak Haji mohon maaf kurang baik loh bagi kesehatan. Pecin. Coba makan buah-buahan. Urang teh geus karolot ieu. Makan itu bukan memanjakan mulut, tapi perhatikan nih perut. Nafsu we level genep muncrut sia teh. Ngayer. Makanya makanan teh yang halal, pertama buah dia kurang kaji. Barang siapa yang memakan kurma 7 biji ya di pagi hari, pagi kan 7, akan terhindar dari penyakit kusta, lepra, sihir dan guna-guna. Itu jelas hadisnya. Jadi isuk-isuk tekor, osok, udut sama isuk teh udut. Timpa kopi hidung, tong dikocek. Aduh, anu diomong-omong batuk, anu diomong-omong darah tinggi, ai pagawean udut we. Aya neng nu kitu. Nyata bapak neng eta teh. Sel gablek salaki teh. Di papatahan ulah ngarokok molotot.
Cek istrina teh Pak ulah ngarokok wae atuh molotowat. Mata pamajikanna teh begang dak dipolototan wae. Hampurannya kanu baregang. Dibawa ka posyandu normal. Dipariksa ku bidan desa normal. Penasaran awak teh asa begang-begang teuing. Dirongsen teh ka rumah sakit. Masuk ruangan radiologi. Hasil rongsen teh jelas gambar salaki keur molotot. Hampura kanu baregang. Rongsen isukan. Makan apa? Bu? Wah, Bu. Di orang aya cau. Wah, itu seratnya Pak Ku, mohon maaf nih, Pak Ku sering ketemu sama saya. Itu pisang caunya kandungan seratnya itu luar biasa. Luar biasa. Urang mah jadi cau dijual, ternyata arane. Ladang cau teh dibelikeun kana naon teh? Tong dijual kabeh teh dengekeun atuh dahar teh. Ta eta aya teh tuang. Da eta teh laku dengan nu laku teh udud. Eta kudu hajat dibere cau da nu ngadahar teh. Rokok mah tadi pada buat rokok mah urang. Geblek salah kita deh. Bu, usia kita ya, mohon maaf nih anak-anak kecil, perbanyak makan buah ya, biar suplai makanan tersebut menghasilkan kekebalan daya tahan tubuh, imunnya bagus gitu. Sayur tah geningannya Pak Haji Nurdin, Pak Haji Wawan pun dulur ari kolot baheula mah pendidikan teh biasa-biasanya tapi ngarti karena kesehatan ya. Dituum disepan, dipais, dibubuy, disangrai, dibelem, matak tinggal liek. Mohon maaf nih, hei, panjang usianya orang tua kita karena satu pola makannya dituum, dipais, dibubuy, disangrai, hebatnya. Ieu mah ngagoreng enog minyak nasi mah 2 sendok. Teteh kolesterol leng-lengan. Kolot baheula mah benernya. Nyangu ya nyangu. Nutu. Nya nutu. Napi gitu. Ngisikan. Tos ngisikan asupkeun kana asupan. Wadahan kana seeng. Asak diakeul dina dulang. Dihihidan. Wadahan kana boboko. Jadi kadar gula di karbohidratnya itu hilang Pak. Ayeuna mah colokeun asa geus. Jadi ganyaran teh aku mesin sih mah. Mah take saungu ge geuningan 2 jam geus bau, 3 jam geus koneng, warnana berubah. Kolot baheula mah hayek tingali. Sapoe 2 poe ge masih kene seungit teh. Benernya hebat pola pikirna, pola makan, pola hidup teh lain bohong, bener pola makan teh. Giningna kolot baheula ya. Setelah kita pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Da minggu ge anger we ka sawah. Teu apaleun saya teh mah upacara ge. Biasa we salaki teh pan ka sawah. Make kaos geningannya pamere ti material. Setelan sawah. Make kaosnya pamere ti material. Mawa teh kokoneng, paranti nginum di sawahnya. Apal teh kokoneng? Pamasihan, panti dulur nanu ka Mekah. Pandi urang mah pakuwunya lamun aya dulur walimatus safar. Ka Marekah ngareupelan. Balik ti Mekah teh urang sumpingnya, nepangan deui nya. Aya nu nyanak bakakak, eta teh sok dipasihan teko. Ageungna alitna teko, teh kumaha bakakakna.
pami nyanak nog di pasihan kopea, pami nyanak bolu tiung, pami teh nyanak naon mah kacang 2 korma 4 tos. Nu penting mah paku urang teh menang ilmu bisa serinya. Da tadi tos aya pesen saur Pak kepala sekolah teh kedah aya humorna cenah di dieu mah da punten upami teh aya humorna bilih di kantun jamaah. Nya abdi teh rada sieun aya ancaman kitu mah. Tapi da abdi ge kedah ngartos nu ngulem ayeuna jamaah tiasa seuri abdi pelebah uih kedah seuri. Ulah pas dibuka teh abdi daten baeud. Punten ieu mah punten supados raos sadayana. Las caricing atuh da teu udunan mah tuh. Hei, ka sawahnya leres sepuh kapungkur mah tingali tos beres tarawani nyempogan galengan batur ngelehan saya mah kana batas teh nya daripada nyokot hak batur dipelakan peuteuy dipelakan kadu dipelakan bawang dipelakan sereh dipelakan suraung dipelakan lampenas tumpang sari ngaranna di anak meureun di dahar ku pamajikan ku anak janten dosa pan eta teh meureun batas sawah batur api kolot baheula mah ieu mah di batas batu teh heueuh digali dipacul maneh mah turunan keuyeub sugan hirup teh sia mah ieu resep sia mah kana batas teh aya ta jelema nu kitu teh aya teh eta heuh anjeunna kadengeun aing mah tuman ta jelema teh tah mah turunan keuyeub teh jelema teh ta dikukuy semua betul sebal ini kan gitu teh aya dahanapeun tenda jelema teh mah pulang bapak reka sawah Pak ikhtiar alhamdulillah boga salaki teh aya tanggung jawabna biar tangan suami kita kotor yang penting rizkinya bersih daripada tangannya bersih tapi rizkinya aduh ini ka sawah ceuk pamajikan teh ka dieu bapak sakedeung aya naon pan sok ngadenge ngaji lamun memeh ka sawah teh meh barokah pepelakan wa tisarotan lang tabur meh tijarohna barokah ladang tani ka beuli mobil Camry model kiwari duitna salamari HP-na BlackBerry budak jadi santri urang bisa ngalaksanakeun ibadah haji kumaha atuh memehna wudu heula wudunya mamah wudu dawa wudu teh sunah rasul ulah ngan saukur bade salat ulah ngan saukur bade toab ulah saungkur bade ngaji sok keur neangan harta halal wudu heula bahkan di dalam kitab taklim ilmu teh bersih moal sumping kanu kotor lamun nek tolabul ilmi wudu heula mama wudu heula bapak rek ka sawah wudu Pak meh barokah hei amalkeun tah karasa teh ketenangan hate teh sok memeh ka sawah wudu deui lain wudu deui sawah lega ge beak ku keong mah bapak angkatnya ka sawah mohon ceuk pamajikan teh hati-hatinya di jalan kata suaminya kapan sih yang di hati diajak jalan-jalan engkenya mun meunang warisan kajeun ulin geus dibuka paroid ini calaki teh mapai jalan satapak ngajujuk ka sawah gadean macul Bismillahirrahmanirrahim segala sesuatu yang baik harus diawali dengan yang baik agar hasilnya baik tah gitu lamun salaki keur di sawah istri anu solehah mengamparkan sajadah lamun salaki bekerja istri berdoa mun salaki dagang pamajikan duha mun salaki usaha pamajikan usoli bersinergi antara suami dan istri dalam rangka menggapai ridho ilahi eta geunahna rumah tangga mah eta
ulah ieu mah salaki jadi pejuang rupiah, manehna kalakah sumpah nasabah. Rungkad atuh rumah tangga itu. Nu itu pejuang rupiah, nu ieu kalakah sumpah nasabah, aku berjanji. Hancur atuh rumah tangga kitu mamang. Macul. Tah ibu mah di imah amparkeun sajadah. Make mau kena numpa mere salaki. Tak kudu nama salaki teh sebagai imam harus memberikan contoh uswah keteladanan. Boga duit, boga milik, boga rezeki tina dagang, tina tani, tina gawe teh. Hei, pangmelikeun pamajikan teh mau kena anu 2.800.000. Eta aya di itu di Tanah Abang. Ti Kawali, ti Tasik, sararae bordel komputer. Ti ieu dipake salat teh geunaheun. Boro-boro ieu mah gablog duit teh da teu kabeneran, gablog salaki teh. Lain meuli mau kena kalau kemuliaan manuk yang mulian manuk lain bisa dengekeun sia sasia aya we sia mah kitu gablek duit teh mulian manuk yang mulian manuk manuk ngajajar tuh pamajikan tiung belel karunya tuh nya meuli tiung atunya button strap 700.000 pan gining pamajikanna viral di madrasah denanya atunya 245 Joya, Eljata, Dauki, Nibras, Umama di Senen salah sarbote gining gunta ganti imam boga tiung teh pamerewe ti caleg teu beneran gablog salakina melian wae manuk manuk mah dimanian unggal isuk pamajikan magering teu pernah dilap-lap acan hampura ulah dipake benu da aya si Ece eta bungangan meni asa diulang tahunkeun sia teu mere-mere naon ka urang teh nya tos we dupi kiblat ka mana pangersa jengan ka dieu jadi salakina keur di mana di sawah salakina dagang salakina bekerja salakina usaha tah istri anu salehah mah jaga marwah keluarga haram awewe ngasupkeun lalaki nu lain mahram bisa jadi fitnah teu kengeng anu saya mah paaksiru doa seurkeun we ngadoa model abdi gaduh rerencangan eta unggal ka bumi nya tos 2 kali murotal weh asa imah teh keur mah imah gedong keur mah imah teh alus anu dibaca teh ayat-ayat suci Al-Qur'an tak eta anu dimaksud baiti jannati rumahku surgaku teh rumah yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran rumah yang digunakan untuk sholat sunnah tapi kalau sholat fardu laki-laki mah berjamaah imah teh pake duha dengekeun ece imah dipake ngarumpi ngarariung arudunan nyeun seblak bari ngomongkeun batur hasud, iri, dengki, ujub, takabur, salah sangka, kebatur, beunghar, disangka muja. Oh, jelema teh kararitu. Batur meuli Pajero, di dinya meuli Panadol. Leng. Batur naik mobil anyar, manehna naik ambulan desa. Soak aing diimpusna teh lain awakna anu diimpus teh dompetna aya pandina TikTok lain seuri saya kitu kelakuan teh ulah sok ruang riung ngarumpi ngomongkeun nu hajat
Ibi geus onangan can acan uak geus onangan acan urang mah karek balik ngabejaan daging naliata dosa sia ari daging hayang hipu ari mere 10.000 matak lamun hajat merekanlah selamat datang Lujeng Sumping mohon doa restu 100.000 hipu gitu 5.000 lihat gitu duha tah pan uih ti sawah ya ti sawah dongkap teh ka bumi Assalamualaikum Assalamualaikum ibu dengarkan anak-anak sayang akrimu auladaku muliakan anak gitu Islam mah dengerin kalau masuk rumah apa baca apa salam baca jangan masuk rumah tanpa membaca salam. Misalkan orang tua nggak ada, mamah nggak ada, bapak nggak ada, baca salam. Yang akan menjawab salam adalah malaikat-malaikat Allah. Ibu ini anak melihat, anak mendengar, anak menyaksikan apa yang ibu bapak perbuat. Ulah sosorongot, ulah buah kauk, komo dibarengan yang guplak gaplok. Tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Ye, lamun budak hayang maca salam balik di sekolah, contohane ku inung ku bapana angeus tah. Di muka budak maca salam. Ari inung neman nyata tuh. Aya awewe anu balik ngaji lain maca salam, kalakah nyarekan salaki. Panto bumblong. Hayam marodol. Ucing akan tongkol. Cek salakina inung sia teu tingali balik ngaji error. Seri tanu di tukang eta teh matak seri ge teh cek manehna mah aku banget gitu loh. Ampurannya da matak seri ge ngangken. Assalamualaikum dibuka ku istrina teh datang ka mana-mana ngajaga marwah keluarga teh. Maca Quran 1 huruf 10 keberkahan yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah yang akan memberikan pertolongan syafaat nanti di hari kiamat. Salah satunya adalah pembacaan ayat-ayat suci bayangkan 1 huruf 10 keberkahan alif lam mim 3 huruf 30 keberkahan. Masya Allah ya kan. Matak coba rumah teh kudu aya murotal ziarkah kan ada ya ziarkah dan lain sebagainya kan. Irama-iramanya tenang imah teh imah teh ikan dalam kolam wah ya tungtungna tuh. Assalamualaikum dibuka ku istrina waalaikumsalam cium tangan kasalaki teh aduh buruk-buruk papan jati hade goreng ge salaki sorangan menepuk aya di dulang terpecik muka sendiri ari ngagogoreng salaki urang nu era naon sababna buruk-buruk ge papan jati hade goreng salaki sorangan kedah dipusti-pusti osok cium tangan kitu ka salaki balik di sawah boro-boro lebaran cium tangan teh eta ge mun dipangmulikeun baju mun teu mah ngotruk ke di dapur. Assalamualaikum dibuka aku istrinya teh waalaikumsalam cium tangan ka salaki teh pan anaknya bakal cium tangan anak oge bakal maca salam nah bapakna nyontoan neka imah maca salam anak bakal cium tangan ka inung ka bapana nah pan inung nyontoan tuh ku contoh ku uswah sosorongot cium tangan atuh rek ka sakola teh ai didinya nek ngaji ge ngaleos mah contoh Pak kulan nah atos uwi setengah 12 ari mama salat berjamaah awal waktu di masjid leuwih hade daripada pi baitihimun paridan salat sorangan. Tinggalkan jual beli yang belum pasti, berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Di sawah teh jam 7 tadi ayeuna setengah 12 da moal langsung ngalegaan lamun kuring balik jam 3. Maksudna kumaha? Naik salat teh berjamaah
naon padilahna wa yakunu badanuhu sahihan, awak sehat, anak soleh, anak soleha, harta barokah. Tapi lamun tara daek salat berjamaah yarfaullah barokata min kasbihim, diangkat kabarokahan hartana. Mung aya ku gining boga salaki teh aya nu balik setengah 12 di dieu. Hah? Calik kena kursi, sanes kursi ieu da ieu mah kenging namut. Mah, pulang. Eta acuk, mohon kamu bapak, bibah heula ka jaman. Pak Kubu, kolot baheula mah caina teh curcor caina teh harerang dipapaes malah mandar kemang warna-warni. Matak resep nu ningali, matak betah nu nyincingan. Aduh, bener keanekaragaman hayati teh bener-bener dimumule. Lain bohong. Sok baheula mah dina balong, dina empang, dina kulah teh. Nila, kansra, nilem, jaer, engkang-engkang, bungkreng. Yo, apa teh engkang-engkang? Moal sih mah apana lajada. Nu kieu mah moal apaleun engkang-engkang, apana teh lajada. Nya. Shopee, Tokopedia nya, COD. Amit aing. Baheula mah engkang-engkang kaji Pak Kuwu apa teh engkang-engkang? Lain bohong resep baheula mah. Ningkat gigi ge baheula mah ku odol nu beunghar, nu biasa mah ku kenteng. Matak soronoy kanang hayam teh beak. Dipake nyikat gigi. Pak, tos di zaman atas. Kadieu sakedap urang pasangkeun baju kokona. Aduh. Pendidikan lain S1, pendidikan lain S2, pendidikan lain S3, doktor bukan profesor. Tapi mohon maaf, ilmuna, adabna, etikana, akhlakna sanajan tamatan SR kasalaki teh ngupama mantap. Baheula mah kitu pasangkeun baju koko teh. Bari hahampuraan batur ku molto, urang mah ku bulao. Sarua mamah bapak ge hampura batur mah glowing, pamajikanna teh make skincare, mamah mah beureum pan make press care. Acan salah meuli teh. Yang nama glowing ngan salah meuli. Nu iklan si Agnes nya eta tuh press care. Itu pamajikan isu teh burung. Komo nu hot nama panas. Pak, badai berjamaah, aduh luar biasa Pak. Lamun Bapak lempang ti masjid ya, ti bumi ka masjid birahmatillah wal magfirah. Setiap langkah itu menjadikan rahmah dan ampunan. Aduh Bapak, ulah putus asa tina rahmat Allah. Tu tingali batur, tu tingali tatangga. Inungna ngalalakban ka sawah, mantuan salaki. Salaki na ngalalahang pan tingali aya nu jadi perwira, aya nu jadi bintara. Malah aya nu jadi pengusaha. Kiriman ge ekspor impor. Sugane atuh urang ge diangkat derajat kamuliaan teh ku anak. Urang hayang wukuf di Arafah jeung budak. Urang hayang tawaf mengelilingi Ka'bah, Baitullah, Baitul Atiq jeung budak. Mamah mah hayang sa'i dari Bukit Sofa dan Marwah jeung budak. Mamah hayang jarah, hayang pergi ke Masjid Kuba, hayang ka syuhada Uhud, hayang salat sunnah di kiblatain. Insyaallah lamun niat alus bakal dikabul. Mah, bapak rek ka masjidnya kitu. Baheula mah masjid teh ku palupuh, ku papan, ku jengjeng, imaroh, idaroh, riayah, makmur masjid baheula mah. Beres salat ge loba nu ceurik, lain emut ka dosa, irung kacepet palupuh. Hanos didengekeun make ka dieu atuh sih mah. Aya nu kitu teh jelema. Tingali baheula mah beres salat pan salat sunnah rawatib. Mohon maaf Pak Haji ya, Pak Kuwu nih salat sunnah rawatib. Barang siapa yang melaksanakan salat sunnah rawatib
Mau tahu kan sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang menyertai sholat wajib ba'diyah dan qobliyah. Hei, dalam hadis disebutkan akan diberikan istana di surganya Allah. Luar biasa. Mata kurang mah ahli sunnah laksanakan pasunatan. Ulah ngomong ahli sunnah. Pasunatan tadi pilampah. Sunat qobliyah ba'diyah sing tenang atuh. Ayo orang mah permohonannya beribu-ribu tapi sujudnya terburu-buru. Ya, hayang laku dagang, hayang boga imah, hayang boga pabrik, hayang boga bus, geus boga bus, hayang boga helikopter, atuh rajet kenteng tatangga saya teh. Membeli di naon atuh maneh teh sagala rupa geus kabeuli. Ya Allah, ya Karim, hayu da haus panjelema mah. Ya namanya manusia ya begitulah. Syukuri, nikmati, jalani apa yang ada karena hidup adalah anugerah. Beres salat sunat teh ka bumi ece usalaki balik di masjid teh lohor. Tubuh punya hak untuk istirahat. Pasihan makanan nu halal nu bergik. Kolot baheula makan haji ya. Cur cai teh ku pamajikanna teh dikucurkeun. Bari ngelingan ka salaki kulu wasrobu wala tusrifu, makan minum tong berlebihan. Pak hayang jadi sangu teh lila prosesna. Tingali tukang tani itu tingali hayang jadi pare teh 2 bulan 3 bulan dalam rangka mensyukuri karunia Allah. Ulah berlebihannya apanya. Bagi Anda air tidak berarti. Demi Allah saya pakai huruf qasam. Wallahi billahi tallahi di negara lain air ini sangat dinanti oleh ribuan orang. Ini teh kemarau teh panjang luar biasa di negara-negara lain itu. Urang masaki alhamdulillah kene cur-cur cai. Coba di Batur ngantri, Pak. Ada yang beli untuk air. Makanya kalau minum habiskan. Jangan dibuang, itu mubazir itu. Paham? Salit-salit tuang teh. Baheula mah pamajikan teh gitu. Angen tehnya. Bangsa segala rupa we dengan angen kacang, roai. Tutut, belut, pan eta teh sahe teh kana stamina malam Jumaat teh ngabret. Aduh. Mobil Pajero babogaan ngulahek mangeuna. Mending kene naik ojek tapi nagen tanyakan ge kana gigi 2. Mantap gurilem. Payunan salaki di mana bade tuang teh. Ieu mah salaki rek dahar kalaka di WA. Pak, nogna na kulkas, mamah lagi senam. Waduh, rungkad rumah tangga gitu. Salaki rek dahar teh kalaka di WA. Nogna na kulkas, mamah lagi senam cenah. Amit aing. Mangkaning aya di dieu nu kitu teh. Keur nyarane jelemana teh. Anak-anak, makanan yang hal sayur, buah-buah, daging, ikan, tuh gitu. Urang makan teh boga nu penting gizi budak diperhatikan. Yuk kadang-kadang aya jelema yuk emasna runcum. Emasna run. Eta budak daangna teh jeung cai baso. Atuh budakna teh teu naik-naik loading. Aya imit-amit emas runcum ari daang ngan cai baso. Tak budakna teh teu naik-naik. Ping seuri ya kupingkeun. Bena naon? Bere yang hal bergid sayur buah-buah tapi halal. Urus budak. Mana dalina? Di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. Ya aibil makna harpunida yu munada huruf tanbih ladina amanu sifat marfu'unku di sana adalah fi'il amar wa fa'iluhu antum al-amar al-asli lirujub. Jaga diri, jaga istri, jaga anak tina siksa seuneuna. Gitu, kudu diurus budak teh. Kudu diurus.
hayam leungit patangtang peteng-teng sia nananya KRT sirenge ningali teh si rintit hayam eueuh ditanyakeun budak can balik teu melang namanya akhirnya ka hayam ulah kitu urus ya kedekatan hati bukan materi. Undang-undang lalu lintas sudah jelas. Bolehkah anak pakai motor? Boleh. Apabila usia 17 sudah memiliki surat izin mengem. Tak iya loba nu salah. Nyaah ka budak budak dipangmeulikeun motor pakuwu can waktuna mah santren inget kana motor. Waktuna sakola kalaka motoran. Balukana budak silaka salah gaul akibat indung bapak teu teges dengekeun tanu mamulikeun motor ka budak. Can waktuna urang ge baheula mah santren di Manon Jaya, di Cipasu, di Samsul Ulum, di mana-mana teu pernah dipangmeulikeun motor. Lain teu mampu kolot baheula wawasanana hebatnya ka anak pendidikan lebih utama daripada motor. Di urang motor dipangmeulikeun budak lalu ti keneh oge. Waktuna ngaji borobot. Kenal potna dibobok. Bingbang kana ceulina ge aing. Ieu mah urus budak teh ulah bakal dipangmeulikeun motor. Jangan dulu anak dibelikan HP. Naon sababna? Eusian heula hatena lain kalakah dibere HP. Sabab loba zaman kiwari HP. Jadi tingali ya. Hudang sare HP. Nah. Hayo we. Jadi hampura eusian heula hate ulah loba ngome naringali YouTube, ningali TikTok, bikin konten yang tidak bernilai, tidak bermanfaat, main game, rusak otakna budak, kosong pikiranna, hancur sia masa depan budak model kitu mah. Ulah waka dibelikeun da can waktuna atuh. Teknologi itu ada manfaat, tapi tidak sedikit madaratna. Tingali barudak leutik tingali us nyetel YouTube, ningali panon eta teh mulai tah rusak panona akibat terlalu sering melihat HP. Lemah weh da eueuh titinggalianana tuh. Can waktuna motor bangsa nu kitu teh. Geus beunghar geus gede mah pangmeulikeun kapal pesiar cenah ngaleut di itu tuh di samudra. Nu mah budak leutik meuli motor listrik. Can waktuna urus pendidikanana, etika, akhlak, salatna, saumna, ngajina. Kolot baheula mah magrib mengaji, magrib matikan TV, paroek alam dunya baheula caang hate, ku cempor, ku patromak baheula mah beres ngaji ge. Bulu irung teh menikakeun ka inung teh. Halis beak kahebos kuningan ku lampu cempor. Ada kararan lah halis teh baheula mah. Kitu baheula mah magrib teh mengaji ngarenong di masjid. Ayeuna mah ngarariung di warnet. Baheula mah subuh ngaji nya. Beres subuh teh neangan jamu air resep urang manusia salalai. Lain seuris teh dengekeun baheula mah heueuh teh. Beres ngaji teh neangan jamu air nu salalai. Nu hurik amis nu hurik maning. Lain bohong, banyak kuring kudu make huruf qasam wallahi billahi tallahi nya jangan. Pengalaman asli baheula dengan supa dengan suung resep gunukeun di babaturan isu ke balik sakola maretis udunan uyah teteh udunan utara-tara nikakeun ka ayeuna ge kitu si eta mah tara udunan beres matis marani baheula mah di Leuwi di Wahangan di Walungan mani resep awewe belah kulon lalaki di wetan teu marake baju eueuh nu reuneuh sia baheula mah eueuh belah kulon belah wetan si pacampur getih resep baheula mah naha make teuleum di Leuwi naha make ngojay gerak renang salah satu olahraga sunnah pacuan kuda memanah tapi orang banyak lupa olahraga yang paling sering dilakukan oleh Nabi jalan kaki mohon maaf Pak baca dalam hadisnya. Jadi Nabi ke masjid jalan kaki, tawaf sama, sa'i sama. Hebat itu olahraga jalan kaki 30 menit per hari itu sehat luar biasa.
baheula mah ka warung leumpang ka sakola leumpang ayeuna mah sautak-sautik motor sautak-sautik motor baheula mah urang mah ka sakola ge leumpang sapatu ge digigiwing nya akhirnya ka sapatu daripada kana suku mah kuatan genteng hejon cak batu nu penting mah sapatu we ulah calawak resep ayeuna ngarariung kitu ningan panana teh ngaraji jelema teh tarungkul opatan main ludo urus budak bapak ulah bakal dipanggilkeun motor ulah bakal dipamelikeun hap can waktu nah, Pak Haji mohon maaf ya karena sudah jam 11 lebih kurang kata dokter saya nggak boleh kecapean kata dokter itu juga saya dinasehati kalau makan jangan terlalu malam cenah hampurannya cek dokter jangan malam-malam makannya namanya tiasa duanya Pak Kuwu bena bere nuhal bergit una kudu diur budi pekerti etika akhlak ilmu salat zakat saumnya perhatikeun nya ulah bakal digaleukeun mobil dekna teu acannya didikeun anak teu acan anterkeun kana teu acan hitan atanapi kawinkeun ngahajat teh diterangkeun supados abdi diulem deui jadi punten upami aya nu hajat ulah waka kasasaha supados nyambung deui doa sadayana sing soleh putrana sing solehah putrina sing barokah hartana hapunten anu kasuhun sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.